nu kaliwat mangsa wanci keur balebat gumelar anjeun kadunya di papat Cimata Baja dirau di pangku di usapan ku kaheman hiji insan nu lahir ka pawenangan Panji Aditya di ngaranan muga janten panji-panji kahirupan Panji anjeun lalaki ludeng tandang makalangan sanggarepan kahirupan nu bakal loba cobaan Panji anjeun lalaki sing inget ka Purwadaksi najan diri keur lumengis ulah rek medal ciptangis Panji ieu bapa rek amanah mempeung aya keneh renghang umur bapa gesarupna dinasti Katimupati ni hape indung hidup ulah nepi kana langsa Sumawon rag-rag Cimata Panaki hidup anak panggedena Panji anjeun lalaki ludeng tandang makalangan sanggara